Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi Sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Bedog Iblis, karya Asep Rudiat Fajrin. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan atur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Bedog Iblis bagian ke-16. Di hiji rohangan di karaton Kerajaan Sampala, katembong silahem keur ngawarangkong jeung Kiranjak sarta si Paser. Ki, tugas kuring tos reengse. Ayeuna kuring rek mulang ka nagara kuring. Aki jeung si Paser wayahna milu jeung kuring. Ceuk silahem bari rutret ka Kiranjak jeung ka si Paser. Ampun, Den, saena mah ulah ayeuna urang ka alam manusa teh. Margi enjing abdi sareng si Paser bade ngiring perang, nyerang Kerajaan Senggil. Tembal Kiranjak. Hari teu hari aki, naha jadi lancalin cikieu. Rek ngaheureu keun kuring atanapi kumaha ieu teh? Silahem niu teup seukeut ka anu duaan. Ampun paralun, Den. Teu pisan-pisan aki gaduh maksad ngahiureu keun ka asalira Aden. Kiranjak dumpau roge mangsa nempo teu-teup silahem bangun nu hurung teh. Nya terus naon atuh kasebutna lamun ayeuna aran jeun teu buru-buru mulang keun kuring ka nagara kuring sanggeusna kuring nyumponan nulungan rajaan jeun? Silahem mingkin tarik wae nyaritana. Akhirna Kiranjak katembong ngaharewos ka si Paser. Saterusna maah katembong duanana siga anu keur baradami. Mangga, Den. Aki sejang ngiringan kana kahoyong salira. Nanging aki sareng Ki Paser bade amitan heula ka Gusti Prabu sareng Gusti Patih. Tungtungna Kiranjak mere putusan. Nya geuwat ka ditu. Kuring geus teu betah lila-lila di dieu. Tembal silahem bari ngusapan parah bedogna. Akhirna, Kiranjak jeung si Paser ngaleos ninggal keun eta rohangan, ditutur keun ku paniu teup silahem anu pinuh ka ambek. Teukum silila, duanana geus ngurunyung Dewi bari ngiring keun Prabu Dangka jeung Patih Garba sarta para abdi dalam karajaan. Aya naon, Den Lahem? Prabu Dangka tumanya ka Asilahem. Nyebutna Aden ayeuna maah ka Asilahem teh. Pancen kuring di ieu alam tos reengse, Ki. Kukituna kuring hayang menta dianteul keun mulang ka alam kuring. Tembal silahem bari niu teup seukeut ka Prabu Dangka. Mangga, Den. Hapunten aki janten ngalalaurakeun ka Aden. Margi aki nuju tatan-tatan pikeun ngayakeun serangan gede-gedean ka nagara Senggil, Den. Perkara nyerang ka nagara Senggil maah eta urusan aki. Kuring moal pipilueun da lain urusan kuring. Silahem mimiti teu geuk nyaritana. Sumuhun, Den. Kukituna, aki ngahatur keun rebunuhun tina sagala rupi bantosan Aden. Hapunten aki teu tiasa jajab dugi ke alam Aden. Upami hiji mangsa Den Lahem peryogi bantosan ti aki, tong asa-asa, sambat wae nami aki. Aki baris dongkap ngabantos ka Aden. Prabu Dangka dariana keur nyaritana. Mangga, Ki. Hiji waktu kuring pasti butuh ka aki jeung pasukan aki pikeun nyeun sagara, heu-heu. Silahem nyerengeh. Mangga, Den, aki siap diparentah naon bae ku Aden.
Jasa Aden ka aki kalintang agiungna, moal tiasa kagentosan kunaon bae. Prabu Dangka ujuk-ujuk ngarangkul ka Silahem. Atos, ki. Tos kewajiban kuring tutulung ka anu butuh, tatalang ka anu susah maah. Anggur maah dunga keun kuring sangkan kuring panjang umur sarta salawasna aya dina panantayung Gusti anu Maha Suci. Ceuk Silahem bari lalaunan ngalesot keun rangkulanana Prabu Dangka. Akhirna, Silahem, Kiranjak sarta si Paser amitan pikeun mulang ka alam manusa. Ditutur keun ku Paneuteuk Prabu Dangka, Patih Garba sarta ratusan abdi dalam kerajaan Sampala, tiluanana ngariles mulang ka alam manusa. Hawa isuk pagunungan, mata kuas pipikiran. Manuk lalutik tinggeleber bari ting caricit. Hayam jago kongkorongok patembal-tembal. Haseup nu ngelunlir ibarat haseup durukan, nyerebung tina sela-sela suhunan imah. Geus kitu ilaharna kaayaan isuk di pilemburan mangsa harita maah. Di hiji tegalan leutik di sisi lembur, jelegedek aya 3 jirim anu ngadadak narembongan. 3 jirim eta teh anu tayalian ti Silahem, Kiranjak sarta si Paser. Tiluanana narangtung bari nitenan kaayaan di sabudi ureunana. Kiranjak, Ki Paser, ayuna urang geus aya di alam manusa. Kuring nganuhun keun naranjeun duaan geus nganteur keun kuring balik deui ka adieu. Kadenge Silahem cumarita ka Kiranjak jeung ka si Paser. Teu kedah nyebat nuhun, Den. Sakedahna maah aki dua anu nganuhun keun ka Aden Lahem teh. Margi parantos kersa ngabantos ka raja aki. Kiranjak teu weleh ajri dina cumaritana ka Silahem teh. Nya ari kitu maah urang silih nuhun keun wi atuh, nya. Sumuhun, Den. Meh bareng nu duaan nembalan. Tahayuna mahayu atuh urang terus keun dewi lalampahan pikeun maluruh laratana karaman cakar iblis, musuh utama kuring. Mangga, Den. Tembal Kiranjak jeung si Paser. Satuluna maah Kiranjak ngarobah wujudna jadi manuk perinjak, sedeng keun Ki Paser ngarobah wujudna jadi kuda bodas. Sanggeus kitu maah Silahem leumpang ditutur keun ku si Paser ngajugjuk pilemburan anu geus teu jauh dewi tidinya. Sedeng keun Kiranjak anu geus robah wujud jadi manuk perinjak, nutur keun ti luhur. Anjok ka sisi lembur, kayaan rarehe. Silahem terus ngalengkah keun sukuna mapai jalan pilemburan. Nalika geus ngaliwatan pengkolan, katembong dihareup aya 3 urang jalma anu keur dariuk di sisi jalan. Lamun ditilik tina papakaanana maah, sigana maah eta nu tiluan teh jarago silat. Katembong dina cangkengna anu nyaroran bedog. Mangsa nempo Silahem ngaliwat ka apa lebah dinya, gewat salah saurang tinu tiluan teh hudang sarta ngabedega hareupeun Silahem. Hei, Euroun. Reka mana ilaing? Ceuk eta jalma nyentak. Kuring reka lembur neangan warung, rek mumuluk. Tembal Silahem tenang naker. Teu meunang. Ilaing teu meunang asup ka ayu lembur. Ceuk eta jalma dewi bari ngusapan perah bedogna ayeuna maah. Harnaha? Memangna ieu lembur teh anjeun nu boga? Halik, kuring geus lapar, tong ngahalangan jajalan neun. Silahem malik nyentak. Ai haeh, cucu ngasiah. Wani ngalawan ka dewek. Eta jalma teu sirikna mani molotot-molotot ka Silahem. Nempo kitu, baturna nu duaan nu tatadingan ukur dari teh haritu tingkun yang narangtung. Geuslah tong loba bacot, podaran wi nu kurang ajar maah. Nu saurang ngagorowok ka baturna. Heu
Dun, urang warah, tuman. Ceuk si Nurhawi bari ngarerat ke abaturna nu ngaran Sadun. Deuh ingah, 30 tahun ieu maah. Ceuk tadi maah hayang memuluk sangu huduk, ngadon di suguhan pibangkeun. Halik, paser, urang babukan heula yeuh laleur teh. Ceuk silahem bari nepak awak si paser. Kurang ajar siah make nyebut pibangkeun ke adewe. Bener hayang modar sia maah. Ceuk Nurhawi. Ngomong kituna teh bari seberut narajang. Hiup. Paurup Nurhawi nu buleut, ngadius lempeng rek ngabejat keun deu ngeut silahem. Tapi silahem lain jalma atah-atah, ngan sakilat manehna ngagilek keun deu ngeutna ka kenca. Plos. Paurup Nurhawi ngakan angin. Solontot, awak Nurhawi ngajolongjong ke aharup, kabawa ku tanagana sorangan. Nempo lawana nyolontot, silahem teu cicingeun. Guat manehna nyepakeun sukuna kana bincurang Nurhawi. Saya, jebrot. Wadaw. Nurhawi ngoceak, bincurangna asa potong dibabat ku sepakanana silahem. Soloyong, gubrak. Awak Nurhawi ngagubrak nyuksruk kana taneu. Kurang ajar. Serang, jit. Si Sadun marentah keun ka abaturna nu ngaranna Majid pikeun nyerang. Nu dititah teu talangke Dewi, seerepet mesat bedok tina cangkengna. Saterusna maah seyak narajang. Ciat. Si Majid ngaumbat keun bedokna ngarah kana tak-tak silahem. Bedok nu sakitu ngagurilapna ngahiuk bangbaraan ka palebah silahem. Tapi silahem satik oge teu gimir. Manehna ngan saukur nyingir bajing nyaksian bedok lawan ngajius ka adirina teh. Gep. Ngan sakilat, bedok anu sajiungkal Dewi rek nyemplakeun tak-takna teh, dicapit kuramona. Gebek, si Majid rewaseun oge mangsa bedokna beunang dicapit ku silahem teh. Si Majid uging-ugingan rek ngaleupaskeun bedokna tina capitanana ramo silahem. Tapi orokaya, capitan silahem kacida pageuhna. Nempo baladna keur uging-ugingan sarta nempo silahem anu keur nukangan teh, gewat si Sadun ngalugas bedogna, mangsudna maah rek ngabongohan ka silahem, rek narok sirah silahem ti tukang. Teuh, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.